Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa araja bihi ilas samawati ula liyuriyahu min ayati rabbihil kubra. Walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ayyuhal ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa. Maza qul basaru wa ma taqwa idiyak sama ya basa. Maza qul basaru wa ma taqwa laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam summa jaa bi tasdimin dahabin mumtaliin hikmatan wa imanan fa aqrabahu bi sadri summa baqahu summa akhadha bi ila samai dunya. Wa qala al musalli yunaji rabbahu wa qala as-salatu min rajul mu'minin. Amma ba'du. Name kakung kurang sadayana pisaur karom ilas kahatos name ekte kahatos kumana memang kita hakikatnya tujuan sentra name bahasana memang seueur bahasan dina ihsan makom dan uraian disebutkeun kumanten dina kamaripatan atau nabi burukna biasana sok dina makom ihsan. Eta sadayana lepas dina arkanudi rukun agama sabariji rukun agama ilu sanes rukun Islam sanes rukun iman tapi rukun agama hiji iman dua Islam tilu ihsan namanya terus kagore suanjeun kaurang sadayana tadi esok sadayana jelas kaimanan kurang seduli sehingga diberikan ketokohan kamaripatan kahisanan dirinya anta budallahu ka'annaka tahu fa illam takun tahu fa innahu yaqti. Mudah-mudahan tahun dibahas sampai sing aya dina ruh urang sing aya dina jiwa urang. Jadi anjeun ibadah ka Allah seakan-akan anjeun ingat ka Allah. Layak ingkar kahiji satu keadaan biasa asalnya yakinkan bahwa Allah ningali ka urang sadayana. Mudah-mudahan Allah netepkeun kana jiwa urang sadayana kita dudukna makom ihsan. Nah iman sami, nah Islam sami kualitasna tatkala ngempurnu ieu ngempurnu mana we katana sadayana eta parantos diurukeun syariatna ku malaikat Jibril ka Rasulullah. Malaikat Jibril naros ka Rasulullah nya anjeunna nyarina nu ngajelaskeun
Berarti guru dalam ilmu syariat adalah Rasulullah Jibril. Dugi ke akhirnya walori berangkat ke duana dugi ke akhirat Allah nyata waktu disrokan sang ini ke mengambil sore bori ayat tidak muslim aja ayat riwayatkan nyata usai di rumah dina hari skor bidau malaikat Jibril akhirnya ya Muhammad ani iman akhirnya ani Islam diwala bukan nabi edan naros diwala bukan nabi terakhirnya akhirnya anisa iraha itu terjadi yang surkan nabi dan kami nabi menyata jalmian pinu akhlak mulia di dan alam anu taros langkung menaros langkung paham daripada ntar itulah kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hasiah Allah Allah langkung saur mantan utawaro ari asror anjeun rahasia pada Allah diatur tapi anjeun kiat semari kiat mah dari ucapkeun kumari mantena kami diutus kami menemparkeun dinullah dinul Islam supaya jelasnya langsung namanya maka pikirna tauhidnya sareng tasawufna itu ayeuna dina lalakun Islam sadayana canak dan tiwana canak Islam di canak iman di canak kalayan ihsan bukan nabi di canak dari lepas sadayana so ayeuna seperti syariat thariqat haqiqat ma'rifat maka kan Nabi juga mendawuhkeun fa inna syaitan la man ro'an saja man mimpi ningali kaula eta bener berarti ningali kaula pakon ro'an bener nempo ka kaula karena li'anna syaitan la yatamassal bi karena setan tidak diberi kemampuan untuk meniru menjelma dina impian wajah nabi lain nabi jasadnya kebiasa disalurkeun ku syaitan sangsa teras pidaukan di nabi teraskeun bimani tabaan sareng kajalmi nunuturkeun kaula sehingga mendapatkan warisan mantena dina tauhidna dina tasawufna dina fikihna tidak diberi kemampuan saya sekali kali nabi yang apabila dijelaskan dengan kitab Sirul Asrar termasuk yang mudah-mudahan Bapak Haji Samsu, Bapak Haji Eman, Pak Haji Pak mudah-mudahan sehingga tidak bisa ditiru-tiru oleh syaitan amin ya, itu berarti sudah usul sampai ke hadirat Allah dalam tingkat derajat Tuhan insya Allah mudah-mudahan karena terbakar tatkala dia mau meniru-niru orang yang sedang tenggelam dalam lautan dina lautan katauhidan dina lautan kemarifatan terbakar syaitan setiasa diberi kemampuan ya Allah mudah-mudahan kita memulihan berarti Allah karena sebagai nabi ya tamalaya tamassabi wa biman tabaan jeung kajalmaan nuturkeun kaula sukanna tangga sadatanya dia pemilik eta rada dibahas pernikahan ihsan teh sabios punten dibahas mitos dugi kana makom ihsan me kade dilawaka di namanya dibaca orang di bumi mari lalu mudah-mudahan di pasihan anugerah karunia Allah sehingga dina kamarifatan lebih karena bahasan sampai tajali misalnya ternyata tajali dia pilih di kata
rada bingung mah sesuai sampai sudah pokok ini kayak sabab capek si lelah dia dalam menggunakan power orang insya Allah nu dibahas namanya itu persoalan karo Bapak Haji sawadayana aya keterangan pertama antara hidup dan mati antaris melakukan takdir atau nu mau teh kumaha pandangan di setelah saya pisah biasa salam ruh sakumaha tidak apa di itu aina mata kun yudhikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada sehebat apapun anjir manusia sekuat apapun segala apapun sepopuler apapun sekaya apapun mual bisa tentang ketentuan Allah mesti datang lain mungkin deh kami mesti datang nah mahal tekan kaya tekan miskin tekan kuat tekan lemah tekan pinter atau nabi alim tekan awal tekan budak tekan kolot sesuatu senang belinya kurang muka tinggalan budak betah ini ngariung ngumpul kurang bogon jaka bunuh catur ngobrol ngalir dulu ngobrol sama bangsa tentang agama yang mudah kurang hari pun garuna sesuatu senang saya yang tayang di sana terbiasa kumah harus sangawas nerahkan berjuta-juta triliun sesuatu senang anggaran mainan kurang padahal musik dohir musik umur si kalkulator matematika lagi nakal umur dah biasa kan nunggu sekolah dulu pantas nama kalah hari budak kurang kan salah kewe tapi begitu hari sesuatu sama dah pantas saya kita ngelali dari yang pantas sama kelas dari orang pantas yang ditali mengkolot pantas yang paluku yang mau nak pantas di sana mana pantas hari baru itu yang terjadi fakta dalam kehidupan sabari tiba ya udah sabari tetangga udah sabari turunan atau keluarga udah untuk mainan udah dalam balik ke mana kan baru nah balik ke mana hari balik kan baru nah biasa apa ya tinggal urut naras akhirnya sholat jadi sholatin batur naras mandi jadi mandian batur bahkan teraskan bulan gotong batur akhirnya di ruang batur ayo sampai misalnya kalau batur makin kuayu nanti yang kurang naras so batur dina syariat kan mandian kurang kurang ayo sholat ya kurang jadi kurang di ayeuna jadi we investasi cengcelengan abadi lamun sagala kurang dan sudah Imam Nawawi man lam yajro lam yahsul jaman pelakan ayeuna rek kumaha panenna di akhirat tahan ayeuna ieu bapak nu pelakan sadaya mudah-mudahan panenna rezeki bari mencekina ge abadi sama paus bari di surga Allah mudah-mudahan Allah atur ka urang sadaya kalayan ngalangkungan ayeuna nah dibayang ku urang ditatimkeun ku urang ditakrimkeun ku urang hamba Allah anu pertama akan masuk surga siapa hambana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang kan hoyong ngiri ka anjeunna urang kan hoyong bersama anjeunna pedah ngiringan kana pidahung manten man ahabban kana man fil jannah sahan cinta ka kaula bener-bener cinta nuturkeun nya urang kaula paham kaula di surga pamong mudah-mudahan urang saya ini termasuk kategori cinta dalam syariat Allah amin syariat agama Rasulullah sampurna saya takumaha pidawuh Kanjeng Nabi hasil Isra Mi'raj Kanjeng Nabi pidawuh kumaha awal ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah kita Islam itu bina Islam Islam bahasa Islam dalam syariat jadi payunan mungkin di parios di yaumal jajah di yaumal hisab di yaumal akhir nyaeta urang
nyata di pangkalan sholat. Sholat kita secara syariat jelas syarat yang rukunna dirinya disampurna teras urangnya ngejalan kelas sampurna, maka insya Allah semua amal ibadah yang berupa ibadah kehiliyah dalam dimensi syariat ngindung karena sholat ini. Nah, lamun sholatnya sampurna, insya Allah amal yang lainnya akan ditulis sempurna. Sakumaha Bidawuh Allah Subhanahu wa taala akan Rasulullah dawuh. Wa yaqulullah unduru bi sholati abdi fa in kana tammatan kutibat tammatan fa in kana naqisatan yaqul hal li abdi minta tahu fa in wujidalahu tahu tammatil faridatul minta tahu. Eta salah sadios mangrupi padol Allah kanya Allah ka umat Kanjeng Nabi Muhammad. Dan Allah berkata, perintah sholat hambaku ini, jika sholatnya sempurna, tulislah sempurna semua amalan. Dan jika kurang, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, adakah hambaku itu nah ya di hamba kamu teh anu melakukan sholat tatawwu, sholat sunnah. Kalau ada sempurnakan sholat fardu. Sholat fardu alhamdulillah tadi kalian bikin warung karo nah depan maghrib terus depan maghrib kurang keras pikir. Mudah-mudahan tugas sholat itu sendiri kan ini sholat kali dikri ada dan sholat teh karena ini nggak gusti Allah terus depan maghrib dikirnya alhamdulillah. Itulah ruh semua ibadah. Terus dirinya terus dikir terus bapak netepan sholat raja yang di kalangan toriko kodirian saban dia. Mudah-mudahan kita kalau ketahuan jadi tenang kiraan kurang amin. Nah, kita sholat rojak atau sholat rojak namanya diteraskan terus sholat rojaknya biasanya bagi waktu diteraskan sholat awami, sholat taubat, sholat ihdil iman, sholat-sholatan sanes-sanes termasuk birrul walidain. Itulah diantaranya nilai betul karena kata tahu sholat atau sholat ibadah bau komunitas sama sanes sholat sunnah. Eta sarayana dalam dimensi syariat Islam. Sholat mana wae, mana hadis mana itu dia. Terus sini bawa Al-Quran daripada bingung. Dina Quran, eta kanan. Dina Quran kan piwarang Allah. Dina piwarang Allah. Piwarang Allah anu diuji ka Rasulullah. Sok suhulkeun tulung sholat itu sabar wasta'inu bisabri wassalah. Kedalam iman inti hadis jari dan tapi lamun disate ingkar mungkir percuma al mungkir layu itu kalau zaman mungkir mah ayo nolak tematan manfaat terus mereka konsisten ayat Al-Quran yang non pada nyebat kendali tina Injil tina tahunna kita dahate nolak. Fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin. Nerangkeun zikir, nerangkeun salat tina Quran tina hadis dari hate geus ingkar mah teu matak main kadituna ta'ala ngabagieur mumen ta'ala maka saya terusna Allah nyimpen isim dohir dina tempat isim dohir fa'innallaha alimun bil mufsidin. Allah maha karena mufsidin kajalma
anu mufsidin eta cakti Allah sanes tukang gawe karusakan. Nah mudah-mudahan orang-orang kalau kategori mufsidin amin. Mufsidin lamun geus mufsidin tah lawan lain pun ngabagi rukul tapi geus dieusi ku kebencian, geus dieusi ku keheul, ku mewah, kaituna nolak kana hak, batorul hak wa sunnah. Itu diantara sunnah. Lamun sunnah memang dina ekor tapi kan nyata jalan nolak kesalahan dalam energi batorul hak nolak hak wa sunnah ini memperendah orang lain supaya hina orang lain supaya ada kepuasan dengan jiwa karena di jerona nafsu nu didorong ku kebencian. Ari bapak mau ulah dan dikabulung mufsidin. Mudah-mudahan bapak mah kabulungna kana naon? Jalmi-jalmi anu mukhlis anu mukhlis dina anu ari ikhlas ibadahna ka Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah ikhlas dina kita. Mudah-mudahan bapak lamun batur ngewaleun tong mudah-mudahan. Jadi lamun suruh bahasan mah asih gaya mah nikah bapak. Eta bagus janten mutiara. Terus mahal harga luar biasa. Ya Allah, hari urang soalnya teh ngahina hiji batur jawab tilu urang. Saat masih kene. Tapi Quran masih kene masihan. Batur teh puguh-puguh urang. Mikal rolongna mah nangewa. Dilawan teh naon-naon. Dilawan ngan dalil mah tina akal. Eta mah jadi nu burung lawan burung. Mudah-mudahan lawan intinya amin. Mudah-mudahan intinya teh urang mah nu burung lawan sae da bapak mah teu ngabalieur kana Quran da ibu mah teu ngabalieur kana Quran. Maka gaweana teh kitu cinta ka jalma nu mikang wae bahkan dijadikeun sesuatu yang akan meningkatkan derajat bapak, derajat ini. Maka insya Allah bapak derajatnya dugi kana angkot derajat derajat muqarrabin. Insya Allah bakal selamat dina sagala bahaya petaka musibah. Mudah-mudahan di dunia sampai akhirat. Da terus dugi kana akhlakna teu aya nu dibere salian ti Allah. Buahna kan mewah jadi rasa kan mewah anu akhirna ditembak itu dilawan sarua. Terus kata akhlak mudah-mudahan ngalangkungan bidau Allah muka kanjeng Rasulullah penghormatan iman tenang sehingga mentenang dipapari mukjizat terbesar setelah Al-Quran nyaeta diisrakan dan dimikrojkannya Habibana wa Nabiyan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat mikroj. Mudah-mudahan pasian kurang kegiatan netepan karituna, netepan secara syariatna, netepan secara thariqatna, netepan secara ma'rifatna, netepan secara hakikatna. Dan Islam teh nyaeta aya syariat, aya hakikat, aya thariqat, aya ma'rifat. Maka dulu isilmi kalapa. Sok kamu san Islam teh, dina Islam sakabehna. Lain agama thariqat, lain agama syariat, lain agama hakikat, tapi agama Islam. Dina Islam aya syariat, dina Islam aya thariqat, dina Islam aya ma'rifat, dina Islam aya hakikat. Sok hijikeun sadaya tatkala digaris agungkeun nyaeta syariat hakikat katakan hubungan we thariqat sama ma'rifat. Dina Islam aya hakikat. Syariat itu lah ari ditinggalkeun hakikatna. Nah, dalam urang diibaratkeun lamun syariat unggul hakikat dibuang meureun kosong eueuhan. Lamun kosong eueuhna berarti lamun daya eta doma. Nah dia apa? Kayak ini mampu umat Islam lamun berarti paham. Lamun ibadah teu aya Tuhan berarti urang teh apa? Teu aya naon-naon. Aya ruhan pun tapi teu berbuat. Merasa bertaklid, kewajiban ini.
Tuan sholat hayang puasa terus sampai kurang rezeki hayang kamakan menghadi atau umroh berarti ruh nama jalan tapi saya hati tinggal nama kita lo gitu bapak kalibat kahiji kampung ngalampungan lu kamu atau lu kirain cuman bahula ayo menurut tapi belum enam biasaan itu enam kalau di bahasa orang Tasik orang baru enam riwa setan maraka yang ayam magedeng tapi mungkin itulah menurut orang ya lamun sholat mung eling ka Allah ya eling ka Allah anakmu sholat sehingga nama pada lanjut insok menjadi kita rujuk apa namanya jadi hidupnya ruhu sedangkan ayat dasar pada ayat dasar marifat Allah yang pinter kutingkah pada pola nyata jasa kita kudu patuh tumut karena tidak Allah ciri aja mama dong gak mesti Allah itu kami dididik waman jamaah bainahuma tuluy sahurna dua nana syariat nanti torikotna pakor tahap pokok makanya tak benerna mudah-mudahan Gusti maparinkeun karunia hidayah tauhid orang sehingga orang biasa jalan syariat agama Allah amin dibarengan ku hate ikhlas dibarengan ku hate mahabbah dibarengan ku hate musyahadah eta mah terus dina lautan tauhid sareng lautan ma'rifat ka Allah dirinya dua nana bahkan lamun teras-terasan eta di amalkeun ku bapak sadayana intina dina ma'rifat teh tetep intina dzikrullahi akbar kapan urang teh hoyong dugi ka Allah ngalampungan ibadah tepan ngalampungan ibadah hajina ngalampungan ibadah umroh ka Mekah tapi hate pokok ka Allah kumaha saur Allah dina Al-Qur'an maka sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasbiyah tersarolah kanjen sanajan kurang di Ka'bah depan Ka'bah tawaf sa'du sholat dirinya jungkal tapi hati pohon ke Allah kumah beak duit puluhan juta bahkan sampai ratusan juta tapi kayaknya kayaknya sakti Allah nyata illa muka atasnya tersarap aja saja di payung Ka'bah saja anjing sholat sama tawaf payung Ka'bah dah ada yang pohon ke Allah itu sebatas keprok ini hewan rugi pak untung rugi biaya agung tenaga dikerahkan pikiran segala rupa dikerahkan puluhan juta bahkan ratusan juta tapi kur di hukuman heheotan leres heheotan yang keprok berarti gagal leres berarti tedugi kehadirat Allah sabab naon sabab hatena lagi ka Gusti maka layang dulu ila suwarikum wala ila ajsamukum wala ila a'mal Allah teringali rupa anjir kaset gelis dedep sampai rupa hade jeung sabang-sana Allah teringali amal-amal anjir cik dohir sakitu halebat kabeh Allah teringali naon segala rupa daya jeung upaya anjir Allah ningali karena batin anjir, karena kolbun anjir, benar tak? Atau lain ucapan saya secara syariat dikirna tapi terikir tapi terikir jiwa terima ribatkan tetap saur para ulama bahkan Daud Ibrahim bin Adham laroktu marorotal kotingan dirinya Aratumullah palam tuantu akau anjinglah makrifat kamu tapi tidak diberikan hak Allah layak Allah disembah layak Allah dipuji layak Allah diagungkan lewat praktek ibadah syariat lewat kekuatan ketauhidan
lewat kekuatan keimanan, kemarifatan. Tapi anjir itu jalan ternyata padahal sami-sami perintah Gusti Allah. Mudah-mudahan saya akan jalan ke torikoh jalan ke hakikat marifatan jalan ke. Nah, eta sabab eta sadaya kewajiban ulah kadang-kadang bener para sehat, malah sehat madhab, malah sehat eta torikoh yang saya yuk ulama syariat, yuk ulama torikoh bener para sehat. Namun bila ini dia jangan ulama marifat kayak ini pas sehat tamat sadaya. Contoh Bapak Agus, Bapak dengan Agus, kawan Roma opat di peser, ku Bapak Didi, di peser ku Bapak Didi opatan, terus Bapak Didi dicari opatan, Agung saya, nah di peser Bagus, jadi opatan itu Roma teh kagungan Pak Ajinan Agus, di peser, ada Bapak Didi di kecer di biasa. Di nahiji, ku sawab sadaya nu meser kada memang tahu, saya pantes saya nonton kaset saya nonton. Pas susum Agustus, supaya saya barang termasuk ngadu domba. Di alun muhiji ku Pak Edi, muhiji ku Pak Eli, muhiji deui ku Pak Jenny, opatan mah meser etan awalna di Pak terus dicari. Kalau saya embarakur KB terjadi pro dan kontra angin pro kan kabuman Pak Jeri pro kabuman Pak Eli Parupa waktu di kabupaten karena pro kan ayam pro kan ayam kontra kan ayam terjadi salah di waktu saya marah diadu anu akhirnya KB engkau pro tapi begitu dia bagus sekarang ini hanya kali dua di TKW di TKW ngaku yumpang hebat beras kayu tapi dan bui namanya itu tapi cip bagus maka BG bagus tapi terjadi tatkala dijadikan bentrok maka akhirnya saling caci saling jelekan tapi tatkala mungkin eta hilir bawaan angin akhirnya terusur dia kabeh barang dikuri dia barang tadi nang kuri kabeh ngeri tiba jadi air batu bekakeun garing kabeh rumah pada muncul nyaha ka kabeh sabab naon sabab boga ngaras air salat kaprok tim hore eta yang bisa terjadi prokontan ieu ka dieu pronan ieu ka dieu karena dia tidak memiliki semuanya. Karena dia tidak memiliki semuanya, maka terjadi kontra. Tapi membogaan maka semuanya adalah ini. Maka udhulu isilmi tanpa sok kamu sana Islam kabehan. Syariat bagian urang, torikot bagian urang, hakikat bagian urang, ma'rifat bagian urang. Adil sadaya. Dan itu memang itu tidak balona benar. Syariat itu terpelihara. Terpelihara sehingga lebih kagum rasa kumaron ke Allah nah terus nyambung di mana wae kelebung wae itulah sholatnya terbawa karena dirinya ayat torikoh di jalan teruna mengenal Allah dulu hakikatnya dan bisa kina ketauhidan kina keyakinan malah asyik boga jadi sehingga dina jiwana muncul rasa suhudul kasroh bil wahdah suhudul wahdah bil kasroh kalau joroba dinahi kalau ini dinaroba itu bisa diulang kembali ada dirinya cara kirahan itulah nempok naon baik nunggu maha baik hati tembus kan baru nah al maha memiliki segala-galanya nah masakna dia ngaramuna leres naon ngadamel menuna sarang leres dina masak jadi untuk kita jalan terus mulai walau diangkat derajatnya karena derajat muqarrabin pihak la ilaha illallah kunaon matakan sehingga unggulan eta ibadah nu dihaturkeun ka eta hamba lamun eta terrukna didamelkeun fi lulu qalbi ma'rifatullah jadi kawena ma'rifat kamu
kenal kamu hati kunaon tak bisa maripat kamu dikuati diberilah kekuatan ering ka Gusti sehingga hati sudah naon hirup ku cahaya dikir dina kolbun Bapa hirup ku cahaya dikir dina ku adi mata hati Bapa basiroh Bapa hirup ku cahaya dikir rugi karena mahalun syahadat dirinya rugi karena mahalun syahadat hirup ku dikir kami sakum hamuntas itu panggilan sakum hamidah Rasul dihaturkan ke Abu Bakar Siddiq wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma sawaballahu syai'an fi sadri illa wa sawabtuhu fi sadri Abi Bakrin. Untuk pati-pati wacorkeun saha Allahu Gusti Allah syai'an kana hiji perkara fi sadri dina dada kaula saukatu Nabi illa wa sawabtuhu anu geus ngocorkeun kaula karena eta perkara teh pisodri Abi Bakri karena dadana Abu Bakar dinakian ti waktu sarta namina naon toriko siddiqiyah karena pertama adalah Abu Bakar Siddiq terus sesat bakar Umar Utsman Ali dan saya para sahabat maka dina kitab An-Nawawiyah Qudusiyah tatkala jalan menuju yang terdekat menuju Allah surga Nabi alaika bimudawamati dzikrillah ya aya anu ngalamungan dikir hobi anu sebab siddiqiyah pertama Abu Bakar Siddiq anu jahat pertama adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah jadi bapak ngamalkeun dua thariqah ieu pertama anu can Abu Bakar Siddiq san pertama mencari kejahan alamungan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dua nana ulama Rasulin dua nana khalifatul Rasulullah khalifatul Rasulillah dua nana sahabat Rasul anu mursyid dua nana ge ulama Rasulin terus dua nana oge anu janten pertama nabi dikir Rasulullah sallallahu alaihi ngocor tidak ada apa-apa, tidak ada ibu, tidak ada api. Alhamdulillah. Anu eta anu dikocorkeun ka Abu Bakar Siddiq sehingga lamun dea mah Abu Bakar Siddiq iman ditimbang sarjin sadunya jalur sadunya nu aya di dunia kecuali jalur yang sami yang mencari Abu Bakar itu surga kecuali para anbiya wal mursalin para ulama-ulamaan ini nyata maka tetap laro jahat mesti nunggul Abu Bakar para sahabat ya Rasulullah dulu Abu Bakar deh ngahamungan dina sauna itu para sahabat yang dina netepana dina tahajudna dina duha itu sami para sahabat yang duha sami garto tahajud dan sami garto saya sami tapi ayah hiji anu tak yang bakar anu teu goncang henteu ka iri kunci ini disuruh masuk hukum henteu ka bawah sakala-kala tetep ini nah wakor nyata menetap dina dada bakar rasa kumerem ering ka Gusti Allah dikrul kopi hancur kan Nabi maka itu dikri selain baik dikrul kopi sehingga lamun eta pokok ya hati yang pokok berarti naon jadi bahasa naon namanya kaguan masalul ladzi yadhkuru rabbahu perumpamaan jalman eling ka Allah ka pangeranana wal ladzi la yadhkuru rabbahu jeung jawi anu teu eling ka Allah perumpamaanana masalul hayy wal mayyit perumpamaanana nyata antara maut seperti maut jenuh hirup tatkala disebut hirup pandangan tasawuf nyata jalan hirup karena eling ka Gusti tatkala eta poho hilang poho di poho berarti eta jalma mau jadi perkara mau eta atuh lamun cik bahasa deulina mah belum keur maot mah berarti layakna dina mah nya kirim doa mudah-mudahan di rupiah itu saban ulah kajinan deui suku keragan ulah ka genderuan deui
Maka supaya beri assalamualaikum ya ahlal kubur, enggak selamatan mengenai ahlal kubur. Nah, mereka salam terkuring disebut ahlal kubur kan baik katanya. Nah, mudah-mudahan kadinya amin. Dibalik dari ke Allah ngarahiru fataya ukuran eling ka Gusti. Tos eling makamana hoyong mikroj ngiring ka Rasulullah. Tatkala ngiring ka Rasulullah tadi semakin menguat ku keimanan, ku kamarifatan, maka biasa janten eta jalmi dibuka hijab lebihkah patepang dina ngimpen sana Rasulullah. Ngimpen sana Rasulullah kapan? Nganroani filmana kapan roan surga Nabi saat ningali kaula bener eta jaman ningali kaula. Pertama sok Allah kadang-kadang bukakeun bulan hijab. Pertama diimpenkeun di bapak sareng pahawaluan soleh. Impen teh jalmi pilihan Allah. Dekatan kadang-kadang tidak bidang ilmuan tapi era soleh akhlak. Kadang-kadang tersantunkeun kok tentang kita jadi panggilkan alam batin Bapak dina akhlak di perkara binaan saya sehingga ilmu pamantena sok kadang-kadang lemba jadi sosa ilmu karena jasa mulyana ilmu karena kesolehan itulah tepang dina ngimpen itu tanda Allah sedang membukakan pintu gerbang bahwa tanda Bapak benar dalam berperilaku sampailah ke alam akhirat. Maka suruh Syekh Ali Haji Abu Haji salah satu suri Allah pengamal Thariqah Naqsabandiyah di mana di Batam di Namurinda 12 terlalu nyata akhirat dan ahli makrifat. Mudah terlalu nyata walau dilalui pertama lewat mimpi mimpinan termasuk ru'yatus shaliqah, mimpi yang benar atau ru'yatus shalihah, mimpi yang benar bisa dijadikan gambaran-gambaran perjalanan kepada Bapak itu benar. Mudah-mudahan walau kurang dipimpin lupika Allah mengerti ningali menuju kurang pemenang dalam dunia tanda-tanda yang Allah nanti karena amal soleh kurang sadayana mudah-mudahan diberkati dan amal soleh amin. Ngalimun kurung lagi sadayana ngalampungan berbagai ilmu anu dihaturkeun tadi ekses nempres pilas tadinya sadayana we urang hoyong wikan gaduna summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Teras harikuna ruhani tergantung alam ruhani kadang-kadang punten dina pembahasan ieu mah nyaetan terakhirna bilih salah satu siswa dibuka hijab ku Allah dina salah satu pentajalian asma Allah najalikeun dina asma'na misal Allah ningalikeun ka Bapa di alam mimpi baheula Allah ningalikeun sehingga mentajalikan salah satu sifat anjeunna. Maka sifat-sifat anjeunna sadayana oge mengandung ada hidayah di sana. Rahman Rahim Kudus Salam iwati anu kadang-kadang ayat asma Allah sifat Allah anu kadang-kadang dipakai jembatan oleh apa syaitan yaitu al-mudil. Itu al-mudil sifatnya memaksa tapi ar-Rahman ar-Rahim tapi itu karena sifat memaksa sehingga setan karena goda manusia itu adalah mentajalikan ketuhanan seakan-akan isi ngaku-ngaku pangeran ngaku-ngaku lain Bapak geus pasta'in billahi minasyaitonir rajim nyata geus enak mungkin diturun ke Allah pada Bapak salam berkali salam bermanfaat terus hiji nu kadua pilih Allah ngawalajokeun nyaeta pemberian ruhani yang Bapak itu indah. Tatkala Bapak dirinya ruhna main ke Allah, tawajjuh ila Allah, main ke Allah, ku ruh ka tauhid, ku ruh ka ikhlasan, ku ruh ka ma'rifat.
sehingga Allah maparingkeun kana bilih maparing ka warna manusia yang tampan, yang sangat tampan. Itulah yang dilambangkan kapan dia mah penghuni surga. Nah, penduduk surga sadaya keayaan kalasori 2000-an. Terus kalasori mah sadaya nu kalasori ieu ibu tertampan, bapak tertampan. Nu ngabelaan oke, nu ngahodana oke, tarampan ilman pemuda-pemuda surga. Pemuda-pemuda surga kami melayani bapak sareng ibu sadaya, insya Allah terbaik. Insya Allah tos dirinya. Tah bapak kadang-kadang bisa minta pun dipilih ingatkan ini itu. Nah, jangan diartikan begitu saja. Limpen seakan-akan pentajalian. Kadang-kadang Allah najalikeun sifat jamalna ngalakuman ingatkan pemuda tampan sedang berjalan di surga teman. Maka tetap bapak kedah naros pilihan tahu yakin tetap pentajalian. Tapi terkini bapak katakan bahwa itu adalah hakikat dari Allah. Karena di Allah tabaraka wa ta'ala munajjah an suara bid'ah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari dari rupa, dari bentuk. Eta tahunina disiap bentuk urang. Ulah gerak bapak terus ningali itu pentajalian hartosan dilaleuh tauhid bapak diebarkeun bapak ini papanggih jeung pangeran jeung Allah. Akhir kasihan mati Gusti Sultan supaya surang salamat dina katauhidan. Itu berbentuk dalam satu wajah, dalam satu rupa, tapi tak kalah ruhani. Nah, eta semakin gemerlap, semakin cemerlang. Kadang-kadang Allah masuk, tapi kita hamba memang hakikatnya memang karunia di Allah. Bapak ini kan kade pilih lepat sehingga nak iktikad eta teh datang terkini selamatkan subhanallah. Masuk tidak tina bentuk tina rupa soal Allah mukhalafatu lil hawa di sini. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Dengan tadi tingkatan bahasa dia pamili keker hanya sebatas dohir syariah. Bahasa pangeran terbentuk di kan itu diputar balikan itu orang-orang yang belum paham makna rohaniah yang sedang dibimbing oleh Tuhannya, dan insya Allah diselamatkan juga oleh Tuhan. Lalu dia akan menafsirkan, nah ini udah kategori menyesatkan. Alhamdulillah min dzalik, tetap berarti da'amah li anna Allah tabaraka wa ta'ala munazzahu, nyata tetap bersih suci tina aniswari hidayah. Aniswari kane menangkalna tetap Allah maha suci bersih tina sifat-sifat anu mata. Nah, nya syaratna kan sampai kajalmi dina itikad. Kadang-kadang pertama Allah membukakan hijab ningali surga Allah. Punten yang bahasan ilmu spiritual kami teh dibikeun ka dieu di nanti ka mana kita pilih sapertos Nabi Musa alaihissalam waktu di gunung Tursina. Karena Allah anjeunna di dataran palihanana katingali gabur itu seuneu maka badannya seuneu anjeun. Padahal dalam ilmu pentajalian itu adalah Tuhan sedang bertajali kepada api. Tapi Nabi Musa seakan-akan dirinya mendapatkan kalam Allah bertajali lain seueur eta pangeran tapi nya punten ya diri ngagilet nanya. Tapi Allah nunjuk Nabi ka eta hamba
dengan tos eta Nabi Musa. Nu kadua abiyadin al-Bustami sehingga anjeunna bahasa subhan maha suci kaulah agung kaulah. Tatkala beliau ditajalikan oleh Allah mendapatkan pertajalian sifat Allah terkira abiyadin al-Bustami masuk terkenal terkira udara tidak kehati-hatian udara sama namina karena ditarik ke jalan lagi ditarik ke jalan lagi lain anjeunna mendisikan bahwa kaulah memasuki rumah harum maksud anjeunna yang dipertuhankan bukan tapi anjeunna sedang ingin tajam. Kalau Allah tajam ke gunung hancur gunung kan. Kalau Allah bertajam dengan apapun hancur daya nama. Yang ada adalah kalamnya. Pamit punten bapak kata ibu beli terkening di pikiran otaknya dan warugi otak wakar terus orang genwe mudah-mudahan ilham dan mimpi ibu amin dengan mimpi bapak orang diputar ke ieu keras muncat katahan atau saya dikira jangan di hobi tadi oleh bobo pemikiran saya tadi kira-kira itu nih terus insya Allah pulang amin. Insya Allah hari muter dina kolbun jalan anu ieu nuturkeun saya tahu inspirasi ilham di Allah kolbun nasa dudukan jiwa eta Allah bakal haturkeun tuh jadi paham dan kita berjalan dengan sarasina masing-masing maka Allah haladokeun ge kacarana tajalmi ieu mah serasina di tingkat muktadi. Jadi dibagi gambaran lampu. Oh imam mutawasid pas tingkat misalnya kedua penengah. Jadi memang Allah ngapain gak bakal ketangkapan ku ieu mah bakal ketangkapan ku ieu ngan ku ieu mah katewak mana ieu nu ieu mah katewak mana ieu. Mudah-mudahan timung mutawasid dugi ka muntahi Allah mahaturkeun ka urang sadayana amin. Eta mah tersebar mereka terus dinuju ila rabbikal muntaha kehendak Allah dikalahkeun nabi lain urang ai ku Allah ya Allah mayasa wa yakum majuri mira Allah sakersana ngahukuman ge sakersana lain cara urang lain kuat urang lain hebat urang tapi kersani mantenna la ilaha illallah subhanallah bikaskil wujudi anaini wa rohil bayini min bayini wa tawsil kaifi wal aini binuril wajhiya Allah kulantaran buka hijab naik nasa kala sabab teu aya deui kumaha sambut syahadat Allah arifina bihaqi la ilaha illallah Syekh Junaidi Allah dibuka maka tatkala dunia ibu dibukakeun hijab eta di dunia sungguh setan biasanya tetap 40 meter dari kesandung Pak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim hari urang kadang-kadang segala berdoa lupa manusia kalakuan teuing dan jauh teuing ya Allah bertantangan di mana ya tantangan membersihkan nafsu aya dina badan kabeh penghalang hijaban ngahalangan urang mereka Allah dihalang nafsuna maka tatkala nafsunya terkikis nafsu bahimiahnya terkikis nafsu sabuyahnya terkikis nafsu iblisiahnya hancur luluh lantak kakara muncul insannya dari insannya terus nasi rindu resep ke Allah di mana wae tetap wae anjeunna ka anjeunna teu bisa ngabagieun lamun dina Isra Mi'raj Rasulullah kabungkul iya bersama ya bangsa masa berbasaru wa matobo laqadara amin ayati rabbihil kubra. Tak kalau Sidratul Muntaha diikuti oleh sesuatu yang mengikuti
pandangan Nabi Muhammad terbiasa ngabalir, terbiasa ngelakukan. Sanajan tos rugi ka Masjidil Haram, ai di Ismail, kuis di Sidratul Muntaha, tapi tengah bagi. Maka dapat barokah. Henteu bisa kabohong kana hate, naon ditinggal ku anjeun. Sa muwajjah, muka sang anjeun nu maha baru sagala-galana. Ku cara lain ku cara Nabi Muhammad, tapi ku hakikat kehendak Allah. Nah, bapak ini kunaon? Sangaran, hari Allah nu bari mabarina. Mah, Bapak Haji, Bapak Haji sadayana maraya ini bari duwikeun ku Allah moal aya nu biasa kan. Sabab Allah Maha berkehendak. Tos. Ku aya nu rosi ningan ka Allah, ku aya nu perlu, ku aya nu basuto. Yang dalam bahasana secara runtut Ainul Basiro, tos ningali umpan ningali hati buka yakinan. Tapi aku teh mustahil pada maparin ka bapak sehingga bapak ningali saya paling roksi. Dah memang ayat di jauhkan di Nabi satarauna bakum ayana. Ya kayak ningali ka Allah seperti kaulah yang ranjau ningali kana. Nah, karena bulan purnama di waktu saya Kanjeng Rasulullah ningali sampai sahabatnya karena bulan purnama lah bakal yang walau dibuka ningali untuk karena basiro kanjeng dugi karena sahabat ditinggalin ya bulan itu berarti badai ku basiro badai ku basor ari Allah mengesahkan nama mual biasa di kumah atas. Nah itulah maka Allah itulah terakhir manjana ngamanjana makhluk Allah manusia dibapari makhluk dikarunia ya kami dibaca sadana di etat kenal langit deui tersetan global namanya teu biasa we moyong ngeraskeun ira-ira patekang obrolan alami dan sok urang sasarenan we ayeuna mah sabiasa di teori teh kami praktisi apa teraskeun dikir dengan terkekalinya segala kan barusan ilaihi yad'an karim tayyib wal amal sholih ya dikir teh dengan hukum bapak sabab ka Allah nah yad'an naik karim tayyib kalimah saya kalimah depan saya kalimah thayyibah kalimah naon la ilaha illallah wal amal sholih sekali amal sholih yang kamu aya sarmu eta milu sadaya karena kapawa ku kalimah la ilaha illallah dina doa para ulama bilang mau moyo tetap dina kalimat la ilaha illallah mudah-mudahan dina la ilaha illallah kalimat haqqin alaiha ya wa alaiha namun wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan barakah sesi roja kami amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ghfir lana dzunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan wa hasil maqasidana wa filana dunubana hiji urang lepas dosa sadaya dihapunten amin nu kadua hasil maqasidana maqasid urang asalna pang jauh-jauh tujuan pang
kekal abadi tujuan angkat kalau orang uji ka mantenna wa isolihin ila hadratil ilahiyah. Ngalangkungan mau dibahas namanya pagi ngalangkungan talqin dzikir. Sebab talqin dzikir anu haturkeun ka urang itu adalah nama dongkarna kana luhuran tina ruh kekasih Allah. Tidur nanti hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi, maka kawaris Nabi Muhammad mesti akan mendapatkan mencicipi, yaitu min qalbin taqiyin wajib, yaitu tina qalbu anu disucikan ku Allah, anu takwakeun ku Allah katena, anu bebas dibersihkeun hatena. Itulah hakikatnya adalah bimbingan Allah dihaturkeun ka hambana. Sapertos anu dihaturkeun ka para anbiya wal mursalin, sapertos anu dihaturkeun ka para wali Allah. Qala Ali karamallahu wajhah. Midau Ali Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Laula tarbiyatu rabbi lama araftu rabbi. Kalau tidak karena bimbingan Tuhanku, aku tidak akan mengenal Tuhan. Mudah-mudahan hakikatnya dia bimbingan pangeran ngakuan bapak ibu sehingga bapak abdi dengan nauzubillah min mudah-mudahan melalui bagian rasa ngaku pak sama hijab terbesar di pakaian ngaku mudah-mudahan pada abdi nampi tatkala ruh tos aya dina liputan bingkaian tadi sepertos anu dihaturkeun ka para anbiya wal mursalin dina tingkat tariqat, dina tingkat hakikat, dina tingkat ma'rifat. Maka janten eta cariosan sirajul qulubi. Jadi ya beneran hati urang rek menuju meluncur ka ituna tasduqikan sirajul qulubi wal qulubu ma yahsul min tarbiyatihi min liqa'iru akhir. Jadi hati bapak punten sanes maksud apa ya propaganda di sana biasanya ruh terpaut terikat sareng ruh para anbiya para wali dia biasanya tidak mau menerima ruh selain ruh kudus ini. Jadi dalam ini dia akan tertolong. Sebab dia sudah di makom mukarrabah. Dirinya alim nampi lain dari maka cariosan nemeng tadi dinan carios dari Pak Mukarram Bapak Haji itulah tatkala ketajaman tos mentah ini makresa diberi kalau begini kenapa? Karena kan penerbangan sedang meluncur yang jauh katanya istok karena itu, jadi tidak menerima kapasitas yang kurang. Bangun mobil masih bisa biasa kereta yang biasa nama pertama aku mari nyala kartos ala kadang dari mungkin biasa oyong kereta itu oke memboga barcode misalnya guys sekian ayat imam kayu antawis bensin bahan bakar. Tapi kalau pesawat bisakah pesawat menerima kalau dia diisi solar mulai bisakah pesawat mengisi petrol mulai yang sol pada apa pikir nampar bensul pada nanti lain mahir. Jadi kuantitas keserasian eta pesawat diberi regung kedua tidak sama kalah ya pengisian solar harus full di bandara mana harus full di mana. Maka ngalampungan kurang bandara dia bangsa dia ngalampungan syariat tariqat hakikat ma'rifat nur itu kalau sudah masuk semuanya dalam nur itu setan tidak akan masuk. Mudah-mudahan kali ini amin. Namanya apa? Di mahfud bapak dari pelihara Allah
Sebab nur syariat, nur thariqat, nur hakikat semuanya sudah ada dalam ahwal Bapak, dalam tingkah Bapak, dalam ucap Bapak, dalam gerak dan diam Bapak. Maka nggak mau saya itu udah hati-hati, nggak mau itu karena nggak kuat, nggak kuat, terbakar. Maka yang ada adalah nafsu mama masih kan minum kade, tamu suami di dalam hati-hati. Nah, nafsu mama masih kan minum, maka bakarlah dan tundukkanlah dengan bidor ini sahih biqaul la ilaha illallah. Di dalam ilmu di dalam pikir hobi insya Allah itulah sampai kepadanya. Kalau sudah sampai kepadanya tidak ada seindah itu, tidak ada kenikmatan yang melebihi nikmatnya menatap wajah Allah. Yang kalau matul hadisnya, bukan menatap wajah Allah lain berarti seperti kerendah. Dan Al-Quran kan bahasanya wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pamentu jalan-jalan marah di kabin sarana pameran dengan yang tidak ada tirai. Itulah kenikmatan yang terang. Nah, lalu dibahas dalam karena kolom dunia syariat ini, di poin kiamat nampo Allah, di surga Allah. Sebab di dunia ini mah tubuhna beda piye. Kengenge saat di itu mah bentuk tubuhna Allah nyiptakeunna beda postur tubuhna gitu. Itu logika kalau kita sadar. Tapi kalau dihakikatkan sudah dunia milik Allah, akhirat milik Allah. Ya Allah terkawasa lain di dunia itu tak. Nah, jadi urang itu biasa asal mestinya ya kan. Serahkan kalau Allah membuka di dunia dan di akhirat tidak ada kita itu. Lalu tersantu di dunia hanya Allah tersantu. Karena satu kawasan Allah Maha Segala mana kan? Udah. Tapi tetap orang baca kan boleh semua Allah tadi. Ini bisa luar biasa. Kehati-hatian dalam kesyariatan, kehati-hatian dalam berikut, kehati-hatian. Yang mudah-mudahan Allah dalam orang sadayana dengan syariat berikut hakikat nama arifat dari kita. Iwan saking abdi lindungna koyongna dan cita-cita bahasa itu setiap kali sholat ilahi dalam sudi waridoga maklumi ini maafata kawama ribata bakal itu mudah-mudahan yakin dan bapak dugi numapah biasanya dugi itu apa memalumi malah numapah dugi serahin kadarna Allah ya itu iman di kamar mereka Jakarta, kita mana mereka pulang dari sampai kamu kan rumahnya, sebagian kota kedua di Jakarta. Insya Allah semakin dari semakin itulah keharusan kablah kompon, kompon rumah lebih, lah lebih apa? Ya asal ukayakina, mau apa tuh? Sekarang dimulai insya Allah, jadi kita menyalahgunakan insya Allah. Bakal rugi sadaya pari billah itu pari terjadi maka tajri pari nyari enggak dia nyari enggak di mana nyari enggak jadi mahramna Allah jadi ahlina Allah nyari ahlina sareng mahram dibukakeun segala punten sana sok-sokan pede situ di sana sebenarnya secara ilmu dalam bidang nomor ini amal ilmu Bapak. Jadi Bapak sampailah ke bandara mudah-mudahan dulu. Ada Kanjeng Nabi kan namanya tak kalimah laras. Kanjeng Nabi diisrokeun, dimirajkeun maksudna diroh wa diri kulihi walau kali serikun versi dalam syariat. Jadi kita buktikan bahwa di Allah agama Islam itu memenangkan semua agama. Sebab Islam itu ya walaulah luhur seimbang, menyeimbang, kau maluran nanti aja. Dari akhirat siapa itu kata apa? Kalimah yang walaulah
kapasitas yang tertentu berarti dikrullahi la ilaha illallah bagi dong. So insyaallah kan barunya kan itu kenana kan memiliki mengajian yang indah. Maka sebenar-benarnya tujuan Bapak ngauskeun la ilaha, sebenar-benarnya pegangan, sebenar-benarnya cita-cita bingkaian itu. Tong bor-bor Bapak ngurus murni itu ya, saja Bapak berdagang ke eta makrifat. Jadi ibadah dagang. Bapak di sawah bertanam, bercocok tanam, di ladang, terus sampai aya eta mah. Kubaik melakukan jaga rongkok ya heran, amin. Dan keyakinan eta moali memorekkeun kuat. Keyakinan, kekuatan sampai tauhid kumaha pidauh kanjeng Nabi para pidauh para sahabat, para ulama billah, para maqam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yulakin hadhil kalimat thayyibah. Kautosan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawin para sahabat ku kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Maksudna naon? Nyata maksud pertama maksud pertama ditasfiah ulu kena bersihkan hati-hati para sahabat ini wa tazkiyah nufusa kena beningkeun hati-hati para sahabat tadi bersih bening semakin mengkristal semakin dina hati katewa itu piye katewa kurasaan katewa kepekaan jiwa nanti tauhid seukeut itu tenang jiwa diberi bingung tenang di Allah diberi bunga komo main Allah jadi kalau ku eta ketauhidan kemarifatan kalau di mana wae akhirna wa insolihim ila hadratil ilahiyah sehingga naduikeun Bapak Ibu dugi ka hadirat Allah maka diramekeun ditakmirkeun mulai dicirikeun jiwa jeung ragana ditepikeun ka Allah lu dengan Bapak Haji Iwan mikirkeun pangajian anu jero-jerona la ilaha tiasa sungkan tiasa bingung mangna euteunana ruang jeung waktuna mangga ciri yen eta dohirna ku Allah bade ditajalikeun amin bahagiaan itu cek antri itu jeung sadaya nu hadir ge kitu dari doeun dongkap ka tempat dikir ka Allah dari doeun teu kahalangan ku jabatan contoh laku teu kahalangan ku kakayaan Pak Haji sadaya dengan dari hal-hal dan bahkan saat pengorbanan nalantan insya Allah terus mulai tajali didohirkeun ditegrahkeun teu kahalangan ku ilmu pangaweruh para kiai sabari diri dieu sami bukan doa ka ikhlas dalam toskeun hamba di hadapan Allah nyujudkeun deui ilmu nyujudkeun deui harta nyujudkeun deui kapopuleran nyujudkeun deui naon dahan maparinna la ilaha illallah ridho dieksis dikeluarkeun segala-galana demi menuju sang kekasih demi menuju sang pencipta demi menuju sang khaliq abdi makhluk maka tas kalimana la ilaha illallah mudah-mudahan ieu keur ngaluarkeun panghese ngajeng pangbudatna ngaluarkeun nafsu dina diri urang baran Pak didinya sok kaluarkeun terus kaluar plong deui naon da ari teu kaluar mah teu puguh rasa teu puguh rampak ngaliwat ka imah ngajong kalimat imah ada poek nulisan kata jong jodoh nah kata jodoh itu bukan sah kurang tekan sampai apa ditanjung jodoh
date kagok digampleng deui eta jadi dibabekeun ari ama jadi kalau nafsu tina badinya tadi maka jadi sabuia dari bukti rongka dengan gawat pikir baik deh Allah la ilaha balik kan kasa sadar dina dirina kalah kirong hidup nafsu kadituna kalah mencari kambing hitam dia jodoh air suku nyeri kan anu cinta jodoh jadi suku ras nah jika jodoh tanya bersihin kita itu halangan main kata nompo pangeran diberi nompo main ayah itu nompo kita jumpa di kali anak air itu bukan bisa tenang kalau dibalikan kurang eleh mudah-mudahan sadar iwan sadar kembali di ngarinah drai si hore di mana jodoh nyalingan air tamaha air bohong padahal tadi nurunan dengan air aku bohong ya apa jodoh belinya karena kata air bohong tadi langsung jadi boleh pakai ke nah jomblo mari kalau kerja kantor mikir ada di bungkul mulai terus mana nafsu untuk datur lalu kita dihukum mudah-mudahan kurang balik ke Allah nyata Allah innal inabata arruju an kulli maswaqo mudah-mudahan kurang sadayana ieu uih ka Allah ina sanatan perkara salian di Allah amin jadi murni ka Allah tatkala pohon dekat tewah urang keur boga mobil urang keur boga sawah kade libatkeun Gusti Allah poh teh urang kitu we lah dugi eta dina poho kana ini mudah-mudahan ke kualitasna semakin tarik amin semakin kuat kadituna tadi Allah terus maparieukeun mana sih dalam teu bingung bari naon-naon lagi laras Pak urang bingung rek naon tos pihak la ilaha illallah jadi sini urang kumaha batur ngewa entong ngewa batur geuheul entong geuheul tara mere tong dibere ulah kitu lah tara mere bere ulah tong dibere tara mere tong ditanya tara nanya ulah tanya tong nanya ulah guru lawan guru rapi pihak la ilaha illallah itu hapunten Pak Haji sadayana nuhun namanya bahasan luar biasa saya mudah-mudahan sih dari amal soleh tadi bapak sadayana karena dipancing aku dipancingku ke sana Pak Haji jadi setelah pilih itu judul nama mudah-mudahan dari sadayana amin itu pangitannya hapunten bersyukur hapunten mudah-mudahan cari sampai baros manfaat kami primados manfaat kami sadayana sehingga orang sasaran di dunia ini Pak Haji mudah-mudahan sadayana sasaran ya kan surga amin umang lebih padel ridho santoriani wah kamu laku Bapak ditampi ku Allah pihak la ilaha illallah hadan Allah wa yakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh